Beres. Doban ini belak belak. Alah hatur nuhun panayagan sampurasun sadayana. Kumaha damang urang dieu bagea aya dina bagja aki. Heuh incu aki parantos di istrenan cenah kanca-kanca. Urang nyangakeun haturan silaturahmi kanggo keluarga besar SMA 3 sareng SMK hiji Sumedang oge cenah raya keneh kitu kanca. Tapi ke heula nya piraku atuh da urang teh diciptakeun papasangan. Maknya aki kade ngaligincing sorangan da keung kanca. Aki teh kade disarengan jeung si Besti. Tapi nya kitu si eta mah teu kaop dicangcang sok los ber ka ditu ka dieu. Di belah mana aki teh kade teh da mawa si Bebeb cikan palih mana cik sugan dipalih di urang pelarian lah punten ibu punten nya. Biar palih dia kitu aya Manawi teu aya. Bebeb, Besti, ada si Besti, cika dia tuh, oh hilap aki teh, mana iya gitu, tapi ente, gala, aya nu hilap, si Bebeb mah biasana sok datang lamun aya kericuhan, di antarana tatabehan, bisa teh percaya gerasok panayagan. Tabehan sok morojo rengung si eta mah. Rengung. Eta pisan teu kaopan gerasok cik ber kayaknya. Au le cos ahey tadi turuti au le ahey begitulah au nasib cintaku au bagaikan cos ahey le au begitulah au yang kini sedang menimpa padaku. Aku lari bersama kasihku. Aku bingung. Pilih yang mana? Ya, cek aki kita kaop aya kericuhan langsung datang. Iya mah ibu-ibu bapak-bapak. Geus di mana ari maneh? Biasa we atuh. Sudah arisan ibu-ibu sosialita. Anjir, gaya maneh. Palingan direncem kieu maneh. Heeh ya kami geus jiga jukut teh kieu hararejo. Lain kitu. Menyesuaikan dengan tema cenah. Aya naon atuh teh memanggil kami, kamu teh Besti. Aduh. Heuh pan urang teh kapapancenan. Pasihan jalan. Au. Ada satu permainan unik sekali. Cing sok silaturahmi kadinya. Tapi kuda bohong, namanya kuda lumping. Alah, Manawi palih dia cikan ibu-ibu. Orangnya bisa lupa diri. Dia makan rumput, juga makan kaca. Aduhai ngeri sekali. Bisa jalan. Au. Kesurupan. Itu kuda lumping. Au. Jos. Awas jangan dekat. Au. Melihat permainan ini. Karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah kuda lumping.
Ayo ini iya benang. Sok lain mana teh bogoh kapan lo. Sok papa bade kumaha ya. Ulah kitu eta teh. Teman kitu teh guru dewek gitu-gitu geus teh. Ayo bapak, mending dicium mending masihan sok. sok ada di udang sok. Sianen. Oh ibu ti keluarga besar SMA lu cenah. Ibunya. Keluarga besar di Bandung ge acan cenah ieu. Palih mana keluarga besar ibu di Bandung atau napi di mana? Iya di belah tukang belah dia. Oh iya. Sok, mending masihan atau mending tuwih deh ke Bandung. Sok lah kalau. Oh, tak belah dia. Ibu tadi nuduh-nuduhkeun wae batur sok ayeuna ibu sok wayahna ieu mah. Bongan nuduh-nuduh wae ka batur. Sok. Tong beroni ngigel aki kuring mah ngaspal ngelas gak bisa. Sok. Buktikeun tak geuning goyang lagi cenah. Emang nenek naon. sok panayagan gebergen kayaknya. Brung. Waduh di beka gitu. Awas ya. Toba. Kade ini, kade. Hatur nuhun ka wasadayana, pamugi ka getuh hatur nuhun. Bagja hirup di pewenangan bikin dua insan papasangan. Mugia ginulu rahayu, mugia ginulu bagja.